syukur urang sanggakeun ka zat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kumargi ku kersaning mantena urang ayeuna biasa kempel di ieu wewengkon kalayan aya dina rahmat salamet sadayana. Salam miwah salawat ya salawatna dipaparinkeun ka junjungan urang sadayana ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasadayana kulawargina ka para sahabatna kasadayana tabiin oge tabiut tadiin kasadayana oge anu sami tumut manut kana ajaranna. Kalayan mugia urang sadaya kenging syafaatna ke yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Aturan wilujeng sumbing kasadayana ibu-ibu, bapak-bapak, nonoman istri sinareng pameget oge kasepugna rombongan calon pengantin pameget. Anu kusip kuring dihormat pisan, teu hilap kasepugna calon pengantin istri. Kasadayana kula wirga oge sesepugna anu sami dugi. Kuring Hafizah Hilal Utami jeung Tria Azhara salaku panata calaraga dina ieu kasempatan baris ngadugikeun naon rupi acara anu parantos dibagerankeun sateracana nyaeta anu kahiji mangrupa pembuka anu sakantenan kusim kuring sareng Hafizah ayeuna nu didugikeun. Anu kadua mau saya suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Abdul. Anu katilu mangrupi nyareukeun ti wakil atanapi sesepuh calon panganten pamegat anu baris didugikeun ku pangarsa Ibu Neni. Acara kaopat panampilan ti wakil atanapi sesepuh calon pengantin istri anu baris Acara kaopat panampilan ti wakil atanapi sesepuh calon pengantin istri anu baris didugikeun ku pangarsa Ibu Rahma. Kalima acara simbolis anu bari didugikeun ku wakil atanapi Ibu Ramana calon panganten. Kalima acara simbolis anu bari didugikeun ku wakil atanapi Ibu Ramana calon panganten sakantenan langsung ditampil ku wakil atanapi Ibu Ramana calon panganten istri. Kagenep mangrupi acara anu utami eta akad nikah Anu bari dipimpin ku patugas di kantor utama agama atau KUA. Anu salajengna acara pamungkas dina ieu acara siaran tapi mangrupi doa anu baris didugikeun ku sim kuring jeung Tria sakantenan tutup acara. Anu sambil lenggah dina ieu acara, hayu urang sami ngamangpaatkeun waktos. Acara urang kawitan ku maos aya cuci Al-Qur'an. Ka pangarsa Ibu Nani mangga haturan hatur nuhun ka pangarsa Ibu Neni anu nembe rengse ngadugikeun maos aya cuci Al-Qur'an. Mugia rohmah sinareng barokahna dipaparinkeun ka anjeunna anu maosna khususna kadua calon panganten umumna kanggo urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayeuna lincakan acara anu utama nyaeta ijab qabul akad nikah. Namun sim kuring umajak kasadayana anu hadir. Urang sami nyaksani kalayan payuhun no pangrojong 2. Mugia sagala rupina aya dina lungsur langsan. Mangga ka calon pengantin pameget oge ramana calon pengantin istri dihaturanang linggih di tempat anu parantos bisa nyelukikeun ka para saksi ti kadua belah pihak supados santen tekan. Ka kameramen foto sareng video mangga milari tempat anu manehna kanggo ngadokumentasikeun di acara. Ka para wargi sadayana hayu urang sami nyaksanian lumangsungna ieu acara. Namun hapunten anu kasuhun ka wargi anu kanggungan murang kali supados digetikeun. Oge saena HP dipariman atanapi dijempingkeun. Akad nikah panyuhun ulah kaleprok da sanes japati dikeprok.